Dok, nak kenal di dia, Jok. Aing kehandap ka sumur yang nyokot cai anjing meni capek udah. Lalu lulus. Cai na saat Aing ke sumur ujang ngopi-ngopi acan. deng Yang ngopi. aing kira nyokot atuh Lulus aing lulus kieu ya. ku aing merek ngurukeun Daek mana? Ya tuh pengalakan ya. daek asal di buruhan aing mah Ya ku aing bulan cobaan ya. seberapa 10.000. nah najis teuing 10.000 ka handap jauh-jauh Nah, pira kena saember pira ku mahal-mahal teuing. ku napan nyokotna ge ti handap mah kira-kira Ye geus 20.000 tah aing eueuh deui mah jeung meuli kopina. 30 tah Beak atuh kabehna. anu 2.000 we bae tah Ngana tina sumur sal. Ulah nu gigireunna paon ti modal. gitu Heeh, kudu nimba saeutik atuh nah teu aing Ya, diburuan mahal-mahal. atuh si Warjo aya ku blegug-blegug teuing nya kolot-kolot ngalah cai sakieu 20.000 cek aing meuli galon we dianterkeun 20.000 menang opat meureun kumaha Bisa begitu. Nah kemana hiber nanya si Cungur? Pan anakna keneh anjing. Jangan bisa hiber jauh. si Oding keur naon itu we heotan gitu jangan keur ngalah manuk ding cakalan yeuh beunang Bangsa, manuk hah? manuk beunang yeuh cakalan heula Pak, apa aku manuk di dia? nah hampir aku sia mah Aisyah dia keur naon Itu kenungguan manuk. manuk di mana Tadi di ditu tuh acrok-acrokan anakna keneh. warna kumaha Warna abu-abu. heuh ieu pan beunang dieu nah sia manenean ka ditu pan ieu di dieu Tuh gitu. aduh halus pisan Aduh di kade leupas ah. anjir Cik nempoh lah. nah nempok ke nu saha ieu panu aing Napan kapanggih nage ku aing goblok. nah ieu beunangna ku saha ken Heuh beunangna mah ku sia. Ngan panti tadi ge ku aing geus diincar manukna na kumaha. heeh kop atuh si hayang-hayang teuing mata beuli sok Nah jadi kudu dibeli goblok. nah ieu beunangna ku saha Oding Iya. Hayang sabaraha heuh? sok we cepek lah Nah mata-mata ting cepet Cungur. Pan manukna ge anakna keneh. sia mah teu apaleun justru mahal kan ti anak kehed diurus ti anak nyangke geus gede teh lindek Heuh gitu. nya heueuh lah sok erek mah beuli Udah atuh cepet mah. sok atuh sia bogana sabaraha sok Da aya 60 mah tah. berapa 60. 60 Heueuh. tah yeuh ceklan heula nya ulah waka dibuka da bisi hibar aing nyokot laku kanangna Jeung atuh. heeh Ulah lila. heueuh kade tungguan heula nya Heueuh sok. Aduh anjing. Alhamdulillah beunang euy. Nah ku aing teh tadi hayeuna neuleukeun ka ditu ai manukna tukangeun ka aing meureun ka kanonjokan meureun nanti tukang. Ram jadah. nah kumaha nya aing unggal panggih jeung jalma teh barodo asana teh aduh aku mah itu si Ajo nungguan cai Yo, sama kakak lompatan mana cai aing? aduh Jo Kunaon? emberna tinggalin Jo Nah ditinggalkeun sia mah leusean cai. di udah anjing aing lah Nah, udah anjing di mana ya anjing isa? ih handap cek aing loba pisan ih Rezi lah bawa kusorangan lah Nu balik sia teh. bener Pira ku aya anjing. ih aing diborok najis lah jikuy bawa Duh, ember aing bawa isa. emberna ge dihandap jor we lah Jo aing balik heula lah Si anjing kumaha? Duit aing kade kena tuh. Duitna dibawa anjing ember eueuh cai eueuh. Ah. Umur pira ku aya anjing? Kita sakit itu aja waktu diburukan. Pira ku aya anjing? Aing salila cing jeung anjing. Ngalila pisan atuh nya si Cungur. Aing geus cangkel kieu. Aing tuker nama teh Odi. Aing keur nungguan si Isal Jo. Hah? Keur nungguan si Isal. Masih saltungan lompat udah kancil. Nah lompat kumaha diundag anjing kumaha. Gus si Isal mah ek mawa ieu. Kandang manuk.
Lang manuk ujang naon kan? Pan iya menang anak manuk. Eta ember aing lain. Nah ember aing teh mana met nyoting si Si Isal Isal. ku aing di tanggal cai tadi nah ieu emberan di dia tuh. Heuh cicing heulapan aya manukan ieu jerona. Aya manuk kan? Heueuh. Manuk mending. Nyawa teuing da manuk alus buntutna teh. Panjang ca aing ge. Heuh nya. Heueuh. Atuh balik kieu mau darah meureun sia mah Pan ngapeun. engke heula si Isal keur mawa kandangna hayang leupas. Nah si eta cai ngomong ka aing udah gak anjing. Tong heula ku sia ding. Cicing heula. Tong wungkul ku sia sok ku aing Cicing cekelan. heulang kemun geus aya kandangna sia mah. Kumaha mun leupas? Mahal kan menang meuli ieu teh. Naon anu menang meuli emberna dibeli ku sia? Nah emberna cungur. Manukna Heuh sok buka teh bisi modar ta. Coba emberna dipake ku aing kana nah, cai. cicing heula tungguan heula si Isal. Bila sia mah hayang modar manten. Tong ku sia. Bisi leupas Jo. Ku aing cekelan sok buru tong. Bisi leupas lah embung. Kodok atuh kuleungan ding, kodok itu tah. Mau leupas. Heuh ku aing cekelan ti Kuduan dieu. atuh kuduan. Mana oding ulah naon di mah? Pakai cabak. Toong ra ku sia toong ka laut naon. Ngepok ka sia anjing di bobodo. Manuk na mana manuk anjing? Hah? Oh, mana manukna cungur? Iya. Geus pangalakeun cai aing tah buru. Aing ngopi ya. Anjing. Na manuk kumaha manuk atuh Jo? Nah manuk naon atuh duh. Sia sagalasan manuk pada eta eueuh. Di bobodo sia mah. Ieu buru pangalakeun cai aing geus duit mah di si Isal. Duit di si Isal naon? Heuh duitna tadi ku aing sing ngalakeun cai geus ku si Isal siang nu ngalacaina buru. Disudi teuing goblok pura ku aing kudu ngalacai. Aing tadi nage keur ngalah manuk. Duit aing mana tuh ieu caina can ayaan? Aing ge eueuh goblok 60. Naon meuli naon? Kadieun ember ku aing kadieu. Nah ember naon aing teu ngajual ember cungur. Geus dibeli 60.000 goblok. Sia mah meuli manukna teh manuk nu eueuh. Aing ogenan rugi anjing 20.000 kita ngalacai caina eueuh. Angger kudu aing lah. Cungur sia engko ngaganggusan. Si goblok. Si Faisal haram jadah. Tara waras cai aing ge beubeulian ti si eta mah anjing. Moal aing moal narima di pembelian ti si eta goblok. Dicungureun hungkul si anjing kok aing kudu rada disusul ka imahna. Setan teh.